Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Ananda kumaha daramang. Alhamdulillah dinten ieu tepang deui sareng Aya Henry dina pengajaran bahasa Sunda. Oke, kita mulai. Dina dinten Senin ieu aya akan aya bade ngadugikeun materi ngeunaan kecap rundayan. Mangga tinggal dina videona Pisces DWKA, yaitu rumah nyaman tumbuh kembang potensi usuh yang integrate personality. Oke, kita mulai. Ananda minggu kamari aya tos ngadugikeun materi ngeunaan bebujian, aya soal-soal patarosan. Tah ayeuna aya bade ngadugikeun materi ngeunaan kecap rundayan. Naon artina kecap rundayan? Kecap rundayan nyaeta kecap asal anu ditambahan ku rarangken. Aya sawatara rupa rarangken nyaeta nu kahiji aya rarangken hareup. Mun bahasa Indonesiana ieu artina teh kata depan, imbuhan kata depan ya. Lajeng nu kadua aya rarangken tengah. Anu katilu rarangken tukang. Nu kaopat rangken barung. Nah, jadi kecap rundayan ieu teh asalna ditambahna ku rarangken anu opat ieu. Nah, hiji kecap asal lamun geus dirarangkenan atawa geus jadi kecap rundayan bisa ngahasilkeun sawatara rupa kecap anyar atawa kecap anu beda. Nah, jadi kecap rundayan ieu teh rarangken ieu teh upami tos disambungkeun dihijikeun jeung rarangken maka jadi hiji rupa kecap anyar atawa kecap anu beda ya. Nah, ayeuna urang terangkeun rarangken hareup di kati nu ayeuna hidup bade diajarkeun. Rarangken hareup di kati atau bahasa Indonesiana teh kata depan di awalannya di ka sareng ti. Tah dina bahasa Sunda aya ieu naon wae. Nah, dina pengajaran bahasa Indonesia rarangken teh hartina imbuhan. Nah, jadi rarangken teh imbuhan. Jadi ayeuna urang diajar nyieun kalimah nu make rarangken atau imbuhan hareup atau depan di ka jeung ti. Tah, jadi hidup urang diajar rarangken atau nyieun kalimah nu make kecap imbuhan atau kata depan di ka jeung ti. Nah, tangetan contoh kalimah di handap. Nu kahiji, Danu jeung Adi keur diajar pupujian. Nah, ieu anu di warna oranye teh naon cing? Ieu teh warna oranye teh nyaeta kecap rundayana, nyaeta diajar. Nah, teras nu kaduana rarangken hareupna make di. Nah, jadi diajar rarangkenna di kecap rundayan diajar. Asal kecapna dina ajar eta teh. Nah, jadi kecap diajar asalna tina kecap ajar anu ditambahan ku rarangken hareup di. Nah, kecap diajar mangrupa kecap pagawean. Nah, jadi nuduhkeun pagawean diajar kan ngagaweanna naon, pekerjaannya apa? Oh, sedang diajar, sedang belajar. Nah, jadi disebutna kecap pagawean. Dina nulisna biasana dihijikeun, diajar dihijikeun, teu dipisahkeun nya, awas hidep hilap. Lajeng nu kadua buku teh kabawa ku Mimi. Ieu contohna, ieu contoh kalimahnya. Buku teh kabawa ku Mimi. Nah, naon ieu tanda panah Ejo?
Nah nu kahiji kecap rundayan teh nyaeta kabawa. Nah nu kadua rarangken hareupna ka. Nah, kalau paminu tadi mah di ta aya nu kadua maka. Nah jadi kata depanna ka. Nah jadi rundayana kabawa rangken hareupna ka. Jadi asal kecap teh dinu bawa. Nah jadi kecap kabawa asalna tina kecap bawa anu ditambahan ku rarangken hareup ka. Nah, kecap kabawa mangrupa kecap pagawean samisang tadinya dina nulisna oge dihijikeun. Nah ngatosnya mudah-mudahan ngatos. Tah contoh nu katilu ye Adi titajong kana batu. Nah Adi teh titajong kana batu naon kecap rundayana nyaeta titajong. Nah titajong teh asal kecapna tina tajong nyaeta rarangkena ti ya. Nah recap runanya titajong rarangken hareupna ti. Nah, jadi kecap ditajong asalna tina kecap tajong anu ditambahan ku rarangken hareup di. Nah kecap ditajong mangrupa kecap pagawean dina nulisna sarua jeung rarangken hareup di ka jeung ti dihijikeun. Nah eta contoh-contoh kecap rundayan nu make rarangkeun hareup nya seueur hidup biasa contohna misalkan dicabut rarangkeun hareupna di kecap asalna cabut nya. Terus nah ayeuna praktengetan pupujian di handap tulis kecap rundayan anu ngagunakeun rarangken hareup di ka sareng ti kana kolom disadiakeun. Nah jadi anu gaduh buku paket mangga buka buku paketnya aya di dinya kawih-kawihna pupujiana dina halaman 12 13 14 sareng 15. Tah di nu halaman 15 na aya pancen aya tabel tugas. Nah hidup biasa tinggal dina buku paket eta atawa nu dina video ieu nya urang lajengkeun. Nah ieu pupujian nu ku hidup di teangan engke naon wae kecap-kecap anu kaasup rundayan anu make rarangken hareup sapertos tadi di ka atau ti nya. Nah iya pupujiana aya sabiji aya hiji 2 3 aya 4 mangga ieu aya di dieu supados jelas hidup baca sing tenget sing taliti engke tingali hiji-hiji katana mana anu kaasup kecap rundayan nu make rarangken hareup. Nah lumayan panjang. Nah ieu pancenanya tugasna pancen teh tugas salin tabel di handap ieu dina buku tulis hidup bisa tingali oge dina buku paket halaman 15 nya nu tadi ku didugikeun tah ieu nya. Nah ieu aya 3 kolom nya kolom kahiji kecap rundayan. Nah jadi contohna dicabut. Tah itu dicabut teh aya dina pupujian nu tadi nya. Nah rarangken hareupna naon make naon di sabab dicabut. Nah terus kecap asalna cabut. Nah jadi dicabut. Nah pek selanjutnya ku hidup pilarian di mana-mana wae kata atau kecap ya anu kaasup kecap rundayan sareng rarangken hareupna nu aya di ka sareng ti. Terus kecap asalna sebutkeun nya sok ditulis di buku tulis. Nah mung sakitu materi bahasa Sunda dinten ayeuna nya mudah-mudahan materi ieu aya manfaatna kanggo urang sadayana pami hidup teu ngatos mangga taroskeun nanti engke ku aya di share file nanya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.